Itu. Geus kitu ulama ngadoa. Ngasatacana eta ngadoa nyaeta eta opat golongan nyaeta parebutan hayang pageula-geula hayang masuk ka surga anu pa awalna. Cek anu mau sahid hayang diheula masuk ka surga. Cek anu haji laksana haji hayang masuk ka surga anu pageula. Anu sapertosna sahihun anu berehan hayang pageula masuk ka surga. Eta ulama ngaturkeun doa, ya Allah abdi beres hasilna perkara hasilna ilmu sababna nyata jalmi-jalmi anu bereha sababna nyata hasilna abdi ibadah sababna anu bereha salibna tempatna ayeuna urang majlisna masjidna pondokna sabab jalmi-jalmi anu bereha. Ya Allah mugi-mugi dipayunkeun asup ka surga jalmi anu bereha. Eta ngadoa agama ini. Itu kumaha sakitu pabulu-bulu eta jalmi hayang paheula-heula Allah ngutus malaikat Jibril wa ajin huma itu empat golongan. Lepas awalnya saha anu ditanya jalma anu mau sahih. Ditanya ari anjeun di alam dunya geus migawe naon? Jawab eta anu mau sahid kaula geus dibunuh dina peperangan karena nyupri karidwan Gusti. Eta jawab saha? Jawab anu mau sahih. Saur malaikat Jibril ari anjeun apalna kana ganjaran mau sahid ti saha? Jawabna cek anu mau sahid muallimika di para alama alimul ulama. Di ulama apalna ganjaran mau sahid. Lajeng kanu mana nyata kanu melaksanakan haji seperti anu tadi teh bahasana ge ari anjeun di alam dunya geus migawe naon. Saur eta anu melaksanakan haji abdi di alam dunya geus boga haji melaksanakan perintah Gusti nyata keujupri karidwan Gusti. Ari anjeun apal kana ganjaran haji di saha? Nyata anger di ulama. Terus eta anu katilu saha jalmi anu berehan sami kumaha ikat terus ari anjeun geus migawe naon keur di alam dunya saur eta jalmi kaula berehan di alam dunya karena nyupri karidwan Gusti Allah. Ari anjeun apal ganjaran dina masalah berehan eta ti saha? Di ulama. Ngempok ka ulama adalah anu seperti tadi. Nu panggilan asa asup nyata jalmi anu berehan asup mana mereka kudu sifat berehan. Ya Allah tak gitunya sifat berehan berehan balasan kasihan itu keruran kedah gitu. Tak kumaha bisa gitu mudah-mudahan anu parantos di jalan berkurang sadayana. Ayeuna di asasi Ramadan dan asasi saum anu ka-17 dinten. Mudah-mudahan teh hiji dibasian kagiatan kasobaran katawakalan jeung nebihan dina perkawis anu mata kabatalkeun kana puasa jeung nebihan kana perkara anu mata ngaleungitkeun ganjaran puasa. Mudah-mudahan urang ibadah urang siangna jeung wegina aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkina sakit baik kami atur waktu sekarang bisa dilakukan. Ini berkina sakit mudah-mudahan anu parantos dirugikan senaya mangpasan saedana khusus kalau syukuri anu ngajulikeun anak umum kasadayana ahli panosa. Mudah-mudahan berarti sadaya di pasien kegiatan iman Islam
ihsan jeung mental urang sadaya kang ngalaksanakeun parentahan Gusti Allah anu sakawasan urang sadaya kalawan anu ditamtukeun ku Gusti Allah. Ya urang mah al insanu yudabiru wallahu yuqadiru urang mah cuma berusaha Allah menentukeun. Mudah-mudahan urang ibadah urang aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalam ditutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silaturahmi pada sidikun, wabudi dan sidikun cintakan sabab wasilah ilmu bikaturan sadayana ilmu alam mutaat dan maslahat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.